ada naon mah? Tarompet. Oh, nah nu kitu teh tos rangki aya namanya. Kumaha? Ada mana yang terang abdi? Begitu. Oh, pedang ngangge elap. Oh, sanes elap eta mah. Rameh naon di kitu teh? Ame teh merah. Oh, Kanca ame teh merah. ieu teh tangkal naon? Nami nama? Walu para tawes. Lalu para tawes. Oh, orang jadi. Pang kam. Ada mal naon ayeuna mah? Masih kena nu kitu. Nah, masih kena empet-empetan. Kan bahanna beda. Nah, ayeuna nu kieu naon nu kieu? Ah jugut taonnya. Kieu teh pahit. Rek pahit. Rek euri ke rapopo. Nah, asli handmade kenging Mang Eka. Ah tadi sadar. Kagak. Nah. Ah, iya teh hiji alat musik nu ayeuna langka di barudak. Lamun dikombinasikeun bisa jadi orkestra alam ieu teh. Erwin Gutawa ge lewat. Oke, ge bisa disada. Tinggal disoehin. Dibentuk saenaknya mungkin. Dua apa? Bener, Pak. Tadi lamun dikombinasikeun bisa jadi hiji kesenian anu aheng moal aya di mana-mana kecuali di Indonesia, tepatnya di Tatar Sunda di Panjalu. Peragaan kedua. Moal aya di Indomaret mah nu kitu moal aya di apa mah. Ya, gratis. Kumaha sok cium bocah geron ieu. Di jieun teh tina naon? Daun Mang, waluh daun badak. waluh siem. Nah, kan memerangna. Waluh naon? Waluh badak. Waluh badak. Waluh badak ngan anu kieu nanti memerangna kudu dileungitkeun heula. Waluh ieu teh. Anu Nah, nu ngadamelna teh Mang Eka. Ieu Mang Mang Eka. Tak ieu sasapuhna mah Mang Ganda. Sadakeun. Yo nya di sadana siga kieu. Lah siga sapi. Capek nu kieu. Moal aku angin moal runtuh ku hujan. Panyalu ngajirkeun terus dina festival budaya